Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nabi Abdi Febri Siantik di kelas 12 IPS 4. Ayeuna Abdi bade macakeun carita pantun pikeun nyumponan tugas praktek pelajaran Sunda di Bapak Aji Sanjaya. Angkat diheurabaikeun, angkat ngabambung lain, angkat ngangget-anggetan, da nu gelisan. Jadi riwit deui pikir, ditaksir ku matak bingung teu ngalenggur. Raga gering kahayang tengah jodoh. Acek mangga ieu teh tuang rai. Nyarai atuh syukur teuing parantos sumping deui. Kumaha parantos siram atanapi teu acan. Nya rai teh parantos siram di jamban pangleuhatan ngan hanjakal teuing. Sakitu wae ku abdi hapunten deui aya kakirangan sareng kalpasan mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.